Metis bebek paling ngeunah bareng-bareng jeung tetangga. Nah, jadi caritana aing boga muris di pipir imah tah pentil keneh tapi nah ngeunah bae lah dak jeung bebekkeun mah di dieu ku aing langsung bae dialaan atuh heueuh tah di dieu ge lanjutnya ngala cabena sagala biasa dak nya ai ku cabe bae masuk aya teh ieu boga tangkalna. Atuh heuh ja ai boga tangkal cabe mah ngeunah heuneuk nyambel neuk naon pan tinggal ngala. Lanjutnya di dieu ge boga dangdeur jeung boga salak atuh heuh ja pandak rujak bebek mah nya petis bebek mah pan kudu jeung sagala teh supaya ngeunah jeung deui salakna ge pan kesed lamun di dahar kieu bae mah moal pati ngeunah jak kesed dak kesed langsung ngalat tina tangkalna ieu pan ieu mah humasem cuma cocok ieu mah jeung bebekkeun tah di dieu ge nyeuna rada loba bae soalna atuh lain sorangan pandak jak kudu kulobaan aju mah kudu seubeuh beurit mesekan geus anggeus lanjut di dieu ge aing geus ngabebekan atuh heuh ieu pertamana mah dak muris teh anu tadi ku aing diala nya kadarian muris teh nya hode daria mah ngaranna naon di aing mah muris tuh lanjut di dieu nya di bebek jeung si salakna tah bisa dideuleuh nya dak hasilna doang kieu henteu menarik tapi soal rasa mah ulah diragukan pokona mah atuh heueuh daripada eueuh mah pan nya heueuh dak ubar lieur atuh mending keneh kieu bae naon bae nu aya tah dihakan ku babarengan mah ngeunah bae nu kieu ruana ge deuleuh ku daria nya dak atuh jadi dieu ge pan lobaan tuh nu ngakan mah lain aing bae laju mah ngarasana teh mirasa bae teh nu aya ai bari jeung lobaan mah.